Anu Mulia Wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng Pangbobrahman Mangjaya sapara kanca badai neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta sanes katunda acara nu katunda kamari namung para mitra sabada namatkeun dongeng nu kamari ayeuna Mangjaya badai ngahanca carios enggal nyaeta judulna Berit Bodas. Ieu dongeng karangan Watata. Di studio Mangjaya ngahaturkeun wilujeng ngadangkeun. Mangga para wargi urang kawitan wae ngadongengnya carios nyambung judulna eta Berit Bodas. Ngobrol-ngobrol perkawis berit, ai berit teh sato nupang pinter-pinterna. Sobat pinter para wargi sadaya. Da sok diangu panalungtikan para ahli kitu. Janten cenah kumaha nya maksudna panginten aya susunan-susunan hampir sami sareng manusia. Dina sirkulasi awakna kitu dugi sok dianggo jantan percobian para wargi berit teh di laboratorium. Oge numutkeun hasil panalungtikan dina sajodo berit teh dina sataun tiasa baranahan dugi karebuan. Langkung ti 1000 kitu. Upami teu diganggu kitu tah sok aya akibatna cenah di pasawahan berit nyerang seueur